Ayeuna mah tos bade primitan margi ieu panginten dina waktu ieu teh pamungkas masa lajang nanging panginten Neng Risma adeni hirup anu munggaran ayeuna bade ngambah laki rabi rumah tangga hidup yakin moal hirup barokah rumah tangga moal bahagia lamun teu aya doa teu aya ridho tinu janten ibu sareng tinu janten rama. Kunci kebahagiaan kemanapun Neng Risma, kemanapun Adeni pergi, dimanapun hidup berada, yakin anu paling utama teu aya deui doa sareng ridho tinu janten sepuh. Bagja sepuh hidup masih keneh araya ketika hidup ayeuna bade ngambah rumah tangga anu anyar, rumah tangga ngaranna laki rabi ngaranna ditungkulan kuno janten sepuh. Ieu teh sepuh hidup teh mutiara. Da moal aya nu mampu ngagantian sosok indung, moal aya nu mampu ngagantian sosok bapa. Sosok salaki aya gantina di mana salaki hidup teu aya. Sosok ayeuna pamajikan di mana Adeni Neng Risma tos teu aya. Adeni bisa nikah deui, bisa aya nu ngagantian deui. Tapi yakin sosok nu jadi indung jeung nu jadi bapa moal aya nu mampu ngagantian. Ku hal kitu panginten sateu acan Adeni ngambah rumah tangga anu anyaran sateu acan ngalengkahkeun sampean ngupatkeun panangan menuju laki rabi anu ayeuna parantos diawali ku akad pernikahan. Urang sami-sami nyuhunkeun doa heula ka janten sepuh nang sateu acan urang maoskeun heula kalimah thayyibah sasarengan abdi ti payun utami panginten panganten sareng jemaah sadayana supados nyarengan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mama hapunten nalika di sagana. Teteh, mama bisa manut nalika simpen eta. Sok dia. Magnet ka dia. Marine. Sok Neng Risma ka mama, Adeni ka mama. Iringi akan kok asal istighfar. Astagfirullah. Mama hapunten ieu ibu mama hapunten Deni tiluhur sausap rambut dihandap sahibas dampel bager gelis anak Neng Risma Adeni hidup lahir ke alam dunia yakin ngalangkungan lahir tina rahim menjadi indung 8 bulan lila nak bager hidup teh kantos kaheurina rahim menjadi indung 2 tahun lila na bager kasep anak gelis hidup kantos nyadap kena cipinarep hujan terindung dugikeun ka hapa. Begitu berat perjuangan nu jadi indung ketika bade ngalahirkeun hidup bager ngajerit maratan langit moceat maratan jagat nahan kanyeri dina waktos ngalahirkeun hidup ka alam dunia. Bager kasep anak nambah rumah tangga kamana wae hirup babarengan jeung menjadi pamajikan jeung menjadi salaki yakin kunci bahagia ayat nilai menjadi indung ayat ini jantan sepuh sing ingat bager doa nu jadi indung seukeut alambatan silet sarua jeung doa nabi kanu jadi umatna dina pada ayat tolak ijabah sabalikna bager kasep alaki lamun hidup jenis rumah tangga wantun ngecelakeun si mata nu jadi indung alat nu jadi indung cerik teh nyeri kutik lakun hidup nyeri ku pilara hidup bager Adeni tingali mama perjuangan mama dugikeun ka Adeni segala rupi ku mama dikorbankeun harta lagi ku dikasuksesan hidup sami kitu deui lagi mah bager hidup geuning dipasantrenkeun ku mama jeung ku bapa dugikeun ka mama belaan anu hutang aya ngabiayaan hidup sing ingat bager geulis
Kehadiran jadi indung hanya memberi taharap kembali, hanya memberi taharap kembali, hanya memberi taharap kembali. Tapi kau nyelundungi ke langit ketujuh banget gelis anaki. Lamun hidup wantun nanya nyerikan jadi indung, wantun milarangan kalau jadi indung. Saur Allah kacentai hidup pernah masantai, kacentai hidup sukses ke dunia. Tapi lamun hidup nanya nyerikan jadi indung, dugikan kangen celaki soca jadi indung. Cek Allah makur kasih anak gelis, tong boro-boro adeni, tong boro-boro negris makayuk ke surga. Cek Allah harap kamu ngamal sakit surga lagi, bahkan hidup bakal kasih musuh Allah musuh ke surga. Mama, apunten di mama, apunten ada di mama, doakan mama, doakan mama kita. Bagar gelis alami, panduan di mama mal pasti dipenta, panghapuran di mama mal pasti dipenta. Berang bagar gerada rumah tangga anu hanyaran, nitip mama kaina, iya rumah tangga nubugaran, sing jadi rumah tangga anu panuktukan. Mama kiri aduakan kasih berang, rumah tangga barengan kutawakal ke Allah. Wa mayyan tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakum bi khair. Bagar kasih anak TikTok rabi sadana bahantu ka mama. Gigireun mama aya bapak hidup sebagar punyungan nu jadi bapak. Tulil firdausi a'la wa aqwa 'alan naril jahim iman apabila anda turun kaki dugikan ke bapak ayah itu mampu tapi iman selalu maksa ke bapak iman selalu terangkan kekayaan bapak itu juga hapunten bapak iman hapunten bapak iman selalu asap juga karena bapak bapak cintara tinggi karena wanita bapak. Ayo na imam bani abah rumah tangga anu aja. Ayo na abah di laki rabi mama. Aarus ngaduh tanggal walar jantan bojo. Imatus ngaduh kawal anu jantan caroge. Nadadukan di bapak, nadapi ucap di bapak, nadapan didik di bapak. Daya burak kali tenek iman sarang. Cek dari teh makmin rumah tangga numun ajaran. Selalu dididik, selalu diajarkan ke bapak. Bagar kasih anak tok rabi sang anti bapak buat masih dipenta, panghampuran di bapak buat masih disuhunkan. Bapak aduakan ka hidup, bapak panghampuran di bapak terus masih dipenta dihampuran pisan sakarong pakalapatan hidup bagar anak kasih gelis. Bapak aduakan ka hidup barengan rumah tangga ku tawakal ka Allah. Segala rupiah hadapi ku kesabaran, yakin walau pasti ujian jeung tina cocok. Bagar kasih gelis anak kecelak cimata nu jadi indung jeung nu jadi bapak. Geus masuhan kana punduk hidup. Ieu tanda lain nyeri, lain sakit nu jadi indung jeung nu jadi bapak. Tapi balas bunga nu jadi indung jeung nu jadi bapak. Bisa nunggulan rumah tangga hidup. Berang bager tawakal ke Allah, tawakal ke Allah, barengan kusubar ke Allah, hadapi kutuban ke Allah. Apapun yang hidup hadapi, mau lepas ujian, mau lepas cobaan di rumah tangga, tapi insya Allah lamun dibarengan kusubar, lamun dibarengan kutawakal, bari selalu aya dina ridho tiku jadi itu, ridho tiku jadi Allah, ridho di Allah, yakin rumah tangga hidup bakal bahagia dunia akhirat, mangih jeung sakinah mawaddah warahmah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah. Mayu
الله من الخطايا ربي زدني Jamaah sekalian hadirin rahimakumullah. Kasaksian kusadayana Pantan Bu Haji oke Mang Mitra Utami ya Neng Risma putra anu pangagungna wayahna Neng Risma sanaos ayeuna Bapak panginten berat kamu ngalapas hidup nang hidup ayeuna tos aya nu gaduh tanggung jawabna nu janten caroge hidup harus selalu taat ka nu janten caroge tapi di balik itu emut kewajiban kamu jadi indung, kewajiban kamu jadi bapak, hormat kamu jadi indung, kamu jadi bapak, itu yang lebih utama. Sebab itu kunci kehidupan hidup untuk selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat. Iwati doa timu jadi indung, doa timu jadi bapak. Alhamdulillah dia bagar tinggali kaset, mamah terus nangis, mamah terus ngecelakan cisoca. Lain nyeri hati ku hidup ayeuna dilepas rek pindah ka Banjar. Lain ayeuna nyeri hati ku hidup ayeuna teu bisa babarengan deui salamina jeung nu jadi indung, tapi balas boga hidup nu jadi anak kasakseni di akadan ditikahkeun ku nu jadi indung berat. Hidup nu janten caroge, nu janten bojo sing dibarengan ku modal tujuan nikah taya deui di tas gunung supaya tenang. Modalna iwati wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, cinta dan kasih sayang. Nanging dina masalah cinta ieu ayeuna meureun Neng Risma aya keneh cinta, ayeuna Adeni aya keneh boboh ka Neng Risma, Neng Risma aya keneh boboh ka Adeni. Itu hanya sebatas, akan ada batasnya waktu. Yakin mualami sabulan 2 bulan paling lami satahun, tapi yakin anu bakal awet iwati kanyaah. Tingali panginten Mama Adeni tos sakieu sepuhna rumah tangga masih keneh runtut raut kitu deui Bapak. Kunaon dalam geus ngaguguk kana cinta mah moal aya cinta tuh geus karolot pareot kieu mah. Iwati aya modal naon? Sakinah. Ternyata alhamdulillah Mama hidup geuning Adeni masih sare jeung aki-aki ngeunah. Tumanina masih tiasa tumpak nini-nini ngeunah karena ada modal warohmah kanyaah. Dari karena cinta mah ayeuna geulis meureun sebatas ayeuna keur ngora, kasep sebatas ayeuna keur anom, yakin geus ka ditu mah kasep moal aya, geulis moal aya, iwati modal anu awet kanyaah. Insyaallah Neng Risma Adeni ku kanyaah ieu rumah tangga hidup bakal runtut raut sauyunan, bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah sing dikumpulkeun ngalewatan akadan pernikahan anu bieu. Moga-moga di dunia babarengan, di surga oge sing tiasa sasarengan. Urang dipungkas pengosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur jamaah sadayana mangga panginten insyaallah ieu petugas hawatos di Banjar ba'da subuh qobla subuh ibunya sami abdi oge harapan urang ti dieu wangsul hoyong qobla duhur ba'da dahar samari abdi makanten dapun adi mah nanembe Haji Beben ieu Haji Cecep abdi rakana aah janten ieu teh ka urang Garut priwi ka uninga ieu teh trio ABC aah Beben Cecep. Ia nutiluan badi rurusuhan angkat panginten ti dieu wangsul sami-sami pada garaduh kawasibukan garaduh jadwal nanging insyaallah abdi panginten beserta pun adi enjing aah Beben Cecep trio ABC mohon doa ti jamaah sadayana ibu bapak karsan abdi enjing dinten Minggon bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia. Insyaallah abdi tos dipasihan tiket ku artis namina Siti Nurhalisa untuk 3 bersaudara aah Beben Cecep kanggo naon ibu abdi kedah ngisi acara di Malaya Bapak untuk acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Alhamdulillah. Nu tiluan ieu teh rairak abdi pangagengna ieu pangbungsuna ternyata nu pangbungsuna pangalitna tapi pangkolotna datos aya jangotan. Sakitu nu kapihatur panginten mudah-mudahan ieu riungan urang sadayana sing janten riungan anu pinuh ku barokah. Barokahna khusus kanggo kedua mempelai
wabil khusus dari panginten kanggo sohibul walimah di palihan Banjar sareng sohibul walimah anu aya di tempat magnit kali bojo kali keluarga sadayana. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.